Doakan Anda berdua akan melihat tamu kali ke tempat biar tahu sedih itu berjalan juru penari ke juru dulu di atas di panggung wedding house. Iya baik ibu bapak sekalian. Papunten jalan Manawi. Ajis ya teh. An? Ipan. Ipan. Chef Ipan ya teh. Chef Ipan sareng Neng Iis. Subhanallah. Lu geulis nyanyi nu kasep. Alhamdulillah.
panjang umurna, panjang jodona, babari milik rezekina, bal anakin. Hidup ayeuna parantos laksana kalayan kuah bade dibagiake. Anu sumping nu geulis sareng nu kasep parantos urang doakeun mudah-mudahan aranjeuna baraja aya dina rahmat Allah subhanahu masih ngedeket urang mudah-mudahan kasih hati dia pengen bawa sakit bawa waroma bagai lahir bagai batin ayo dia anu kasep ngading nu geulis dunya teh papasangan atata bos Jahra ampun kamu eta nu ungu-ungu si Abu ka dieu ih kalah nyungkut Abu oh iya mik sana ya Amu hayang nyarios aduh alah aya wae Amu ampun nepi kan kitu atuh apa diasupkeun kana kepek ya di mana wae atuh ya panganten parantos sumping ka mana wae atuh kuari Amu tingali gelis itu gelis kana ya lamun dandan ngarias tong ka mamana tuh sapertos panganten ka Jahra wedding gallery aku itu sama aya dangdan di hawu ampun aya anu kieu nya aduh untung Yang kau lah. Bagi aku kembang nanti. Kita kamu telawa, kawa. Aduh. Cik karena gede. Mikna rada diatur-atur. Yang kau. Nah, eta kawas kitu. Angger. Kadeket. Hayang kau. Sok atuh. Mangpang mengkeun loba keluarga. Sadayan aya. Sok.
ieu teh gawir pasampangan di ditu batu ieu geus tong akhir teh ayeuna bisi di ieu lemah bisi di ieu bumi di ieu patempatan aya jurig giliwuri aya setan minda rupa aya kelok newo-newo anu bari ngaganggu ka panganten urang sising larep heula sok ayeuna cuang kabelah kaler teh nya kabelah kaler bisi aya setan teler anu di kaler kabogina pais mujaer ringkas ya ulah ngaganggu kanu kaset sareng anu gelis anu nembe pangantenan wani rek ngajeng pinarep Gusti Allah piwetan setan edan anu piwetan kabogina pais ketan ringkas ya kidul setan kudul anu di kidul kabogina poe suangatul ingkas ya ulah ngaganggu kapanganten sakali terakhir ampun ya Allah Gusti setan kawat anu tikulon kabogina pais bolon ingkas ulah ngaganggu kanu kaset oh panganten ulah disebrot aduh hapunten oh bisi kagabruk geus atuh sok cuang papatkeun ajakan baraya batur tong hereteng itu teh nu kasep sareng nu gelis nembe pangantenan nyeri engke aya Semua